Segede gunung hanya kau bisa putus cinta cuman enak si gendut si anak keder harita kurinya ketahan barang dahana jadi selama sepira tapi luka manena isukan arek titen di holong lagi bisa anak cacat lagi bere cobek lele anak keger pada kala awak badak dikit kala rapuna bisa balik deui arek dibawa ku paksa kadu sagede gunung hanya kau bisa putus cinta dengan enak si gendut si anak ceker harita kuring ketahan barang dahan jadi senama gembira tapi rindu kamanena. Sarabong parawan centil lembek taros langsung dirintil aduh hati makin tangga jadi bisul tak panas Sarabong rada genitan kenal sebulan mata duitan sok sanajan mata duitan dan kebisul tak tumpah lagi hari cinta hadiah hari koko rumah hadiah api cinta bulan sakinah dai kebisul tak tumpah lagi Sarabong rada genitan kenal sebulan mata duitan sok sanajan mata duitan
hutan naik bisu tak suka nake kedaku maha mapalerkeun ieu hate dumadakan ka anjeun nayang teu bae hiji kamelang mitineun hiji pudunan kudunan cikole pisan lebah dinya Mang Dodlo hayda mentangkeun kelet bari imut nembus rasa sumeleke sasauran candayang bisa isi serai tersangka kayuyunan hati mejat asa-asa terpercaya jantung rumaju entong tinaru dak tidur warto nikah cinta nu dicangca naharewot hemat langit lenglang bulan berang rasa bungangan tepang keresnya di pudungan tadi dikole kali liwatan urang bakal deui tepang sok mata kapita loba pangabisa setelah sadia hade aya kacawatna ukur hati gening mata lucu ngerasa ampun tetap bumi jahit pongan penghasilan bobodoran living klasik mata nyari budaya Sunda tempat tidur raraja nyeri sok hayang nurutan nu loba pangarti hasilna rada lumayan nyawang bentang memang nubarana bentang timur soksana dan yongku tapi kuring sudah masuk bulan najana peti manehna bisa nyaman sugeng diri aduh
gemahan ate gulita cahang bulan narawangan tapi tengah bulan anteng nyangan parang kagoda kumega tungangan. Nyadoy, soran maya kene. Kunaon gitu. Kedengar. Cacakan ke coba huntu cenah. Emang pasti mau huntu dah. Aing. Naon, Bah? Aya gerak? Jadi? Oh, jadi gerak ayeuna. Siap. Ya, ini jamu ini. Ini jangan nonton. Tresna budaya. Gedarduk. Pagelaran. Ada-adaan wae. Kunaon? Siang geus naon sekali. Heuh kunaon atuh? Cicing nu bade itu seret ka ditu. Kusaha? Cicing nu belah katu diseret ka ditu. Saha? Dina ka tengah digecet teh naonan. Ye. Lain naonan, Abah teh kolot. Hirup teh kudu pinter, Abah. Abah teh bieu kagencet teh hirup teh bodoh mantap kitu ge. Lamun nu pinter mah Abah eueuh nu kagencet hirup teh, Bah. Oh jadi Abah teh bodoh. Bodoh Abah teh kagencet kitu teh. Lebih kagencet teh. Heeh. Ai mana yang bodoh pintar? Pinter urang Abah. Buktina teu kagencet tuh pinter mah. Jadi anu pintar teh geus ngagencet anu. Alah, nu bodoh teh bawa jejeukeun meureun Pak Iwan. Urang teh hirup teh di handap. Resepana seni ge seni kampung. Lain didadatkeun, lain digencet. Lain heuh buuk. Oh, urang teh salah dia teh kagencet. Ya salah atuh. Geus geus manggeus we. Geus. Ayo urang kudu aku deui geus. Dar. Saya berharap untuk terus melakukan proses konsolidasi, proses kolaborasi, apa yang kita ciptakan oleh para seniman budayawan dan tentunya adalah masyarakat Jawa Barat.
bebedo putri kuda. Cis, 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 cis. Terang oleh terang oleh Sirono pae nurutan, tiga beruskana durukan, satu bangka buyutan. Santang kolengkang, sirono pae nurutan, tiga beruskana durukan, satu bangka buyutan. Yeah, 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 Ini kencang, ini kencung, muntah kisah kata pian. Sana dicapi turang, betina menang sadulang. Mungkin sebagai tampil dan mungkin juga sebagai saudara bahwa ini dimungkinkan sebuah industri sangat berharap untuk ke depan nanti kita lebih jauh membantu para sahabat untuk mengangkat karyanya tidak sampai Aduh, kamarana, baralik itu. Jalan. Ayah. Ayo, gimana sih, barudak? Hei, benar-benar ngagawean ya. Jalan. ya. Si Juricia, di mana Nabil? Ono. Ayo teruskan. Yuk, teruskan pakai tadi. Jalan dulu. Ya. Stop. Sok ah, jalan lah. Calelejak, tulah tuja emang, seleleweng bak, jamai kolon tuh, kucing tinggal song-song. Lintuh bulu tilu ngarana si Cagramawan si atuh kudu bersatu supaya negara kuat. Calelejak, tulah tuja emang, seleleweng bak, jamai kolon tuh, kucing tinggal song-song. Kucing buduk di junggulan, ya tunage pulang balik. Cik tunduk karena aturan ulah hirup kumaai. Calelejak, tulah tuja emang, seleleweng bak, jamai kolon tuh, kucing tinggal song-song. Kucing langga matamu delik, salah hanjat karena boboko. Sinyaang tajama letik, ulah loba di bobodo. Calelejak, tulah tuja eman, seleweng bak, jamai kolot, kucing tinggal song-song. Kucing hidung kaparako mata nele belembui
teh urang heula ge ka mana teu sabar ting hideung na parako mata neuleuku dukui ku sembako ayeuna geus naik deui Jaleleja tulak tuja emanto sereleuweung bai jambe kolotu ucing kadang songsong ucing cicing na kareta aya kuda kabasehan mun cicing di Purwakarta hayu jaga kebersihan jaleleja tulak tuja emanto sereleuweung bai jambe kolotu ucing kadang songsong Cing pasir ubar mengi nyakaran wadah biskuit abdi mikir siang wangi mikiran teboga duit jaleleja tulak tuja emanto sereleuweung bai jambe kolotu ucing kadang songsong Asa kamarina teh hirup. Nah urang teh make digugugug atuh ti lemur teh. Naon deui wae, komplain wae. Ya, mana teh ngalaku teh ucing hukur aing teh ucing belek, teh ucing pengkeh. Ari tadi lah. Teu kabagean aing mah. Asa sering kaharap. Kabeh. Deuleuh ka aing teh ngewa. Si Uci teh pamawana. Lucit. Pak tong nyalahkeun urang yang abah teh geus kolot tong gede-gede ting amak hirup teh nu ngorage teu gede amak ari abah gede amak Dari segala teu kabagean. lain ulah nyalahkeun ka urang segala teu kabagean Teh ada yang cek Pak Iwan tadi. heuh Ya, urang mah deu kanu kolot deu kanu ngorage sarua dirawuh. Cuman anu kolot ngaluarkeun pangalaman ka barudak ngora. tapi nu kolot teh kudu bisa ngimbangan nu ngora bieu teh ya sakali ewang Aing teh kabagean. abah teh rikat asup Rikat. nu bade kurang lama kurang Aing ngajedok di dieu. ya mah adat-adatan lu kolot-kolot geus agane ngacaduk wae Gandeng ngomong lain. Di dieu teh lain ke tempat bayar omong lain. lain Di dieu teh ngeunakeun ukuran. Heeh. Dina calung. Heeh. Kana calung teh aya heureuyan. Taina sampai meh urang naon-naon ka ituna. Sok urang ngeunakeun heula. Tah. Itu silaturahmi. Silaturahmi. oh jadi urang teh kudu sasalaman ka ditu lain Lain sasalaman wae. kenalkeun diri heeh Ku ngeunakeun ngaran urang oge geus hade. oh eta teh Sama. bukan teh sasalaman ka ditu Ya, sok. Oh, maneh heula. oh iya Nu padi ituna. oh kahiji Ngeunakeun ya. Dina seniwa ngeunakeun teh teu carita. toh Ulang-ulang. lagu ka ditu papatong rek kemana tuh halangan wae saganggu Dar. sok ah saheula nu ngenalkeun Asa kata. Tapi tapi naon kenalkeun. heeh Yang make backsound. Backsound. Backsound naon? ya Backsound. ngenalkeun mah segala backsound ngenalkeun we naon backsound Urang mah daek kenalkeun hayang make backsound. Nyaho teh backsound? naon backsound teh Urang nanyakeun. Urang rek cokot cai. ah nyaon teh abah backsound Itu nu nembalan teh gini. Nembalan naon tuh? Backing vokal, bro. oh backsound singkatan teh backing vokal jadi make backsound Heeh. naon teh backsound kira nemalan mah nuhun sakitu heuh nungkul nungkul Tapi ngenakeun. ngenakeun cok latihan lagi dah Pak ngarti teu Arti nuhun pas Ini kan maneh orang opatan aja. Seorang kahiji, kedua, ketilu, kaopat. sok. Seorang kahiji, nuhun. Kedua, Eta kahiji. kahiji. Eta dua. Kedua, nuhun. Atilu. Nuhun. Kaopat. Aing mah di jero Tadi, atuh. lain jero, soalnya sesuai jeung. Bagianna dah. Ah. Lain bagian naon. Teu kodeng. Apaan seorang kaopat? Pak
Bas, sora bas apa Supaya jadi kompak gede, benar sora kadang bas. enak di itu. Nun. Nuh. Nah, halus benar. Coba latihan lah. Siap. Hiji, 2, 3. Kurang kompak. Hiji, 2, 3. Kurang. Aduh. Lain belalagu ke kalau teh. Hiji, 2, 3. Asa bener dia mah. Ya. Coba. Nuhun tuh. Nuhun. Salah ieu mah benar gua. Bener. Coba. Ayeuna. Nuh. Kurang hadap. Oh, pantes. Kurang hadap. Ayo. Nuh. Asal dikit, kurang hadap. 2, 3. Alah, saya dikit lah sakuku nih. Saya gede bener. Alah, saya tinggi kurang hanap. Mulu. Asup angin meureun. Mabok. Apa lain jadi tita? Tita kahanap. Kurang mana nyakeun teh sora, kurang hanap saeutik, lain manehna debrakan ka hanap. Sorana. Matakan tadi lamun nitah teh tingali. Lain ieu mah kahanap-hanap beri hare-hare. Nya urang teh nyaho. Main teh heuleuh. Coba sakumaha mau nyona nuhun. Oh, coba sing jelas oh. Jelas, ajaarkeun atuh sih. Nuhun. Kurang atuh dah. Ieu nata bibirna sing bener bibirna. Monyongna, bah monyongna. Lalu jadi pas. Tah. Tuh. Wah, mugi. Biasa mah kan kolot mah. Coba monyongna sakumaha monyongna. Tah, beaskeun. monyong bener. Tah si tungtung urang monyong. Tungtung bibir ieu nepi ka tubuh eta tah. Era. Geureuh teh sia babak. Sia Nama-nama deui aku dapat lagi. Tepilang, bibir aing geus noloh. tepilang ngenakeun laguna ku ulah ceuri. Oh, ngenakeun teh. Nah, makan nuhun ya. Oh. Ulah ceuri. Tong diceng-cerikan apan ieu teh mah uji istrina ge gaduh hiji. Nuhun. Ulah ceuri. Tong diceng-cerikan apan ieu teh mah buuk istrina ge gedong singgong. Nuhun. Ulah ceuri. Tong diceng-cerikan apan eta teh mang baron mobilna ge gaduh 7. Gaduh 7 euy. Nuhun. Ulah ceuri. Tong diceng-cerikan si Abah ulin ka jalan, di jalan katabrak sedan. Modar. Eta teh, Halus sih. Ada eta ngenakeun teh. eta bieu halus naeun kana. Ulah teuing, ulah teuing. Menangan deh. Ketabrak. Ari bieu aku teh inget teu. Pangkasepna Abah saha Abah? Da Saya kenakeun urang sarua ku si Uci. Heeh. Bener. Saya kenakeun Abah karunya. Balik terus. Ya, lu teu bener mah tah balik, Bapak Bang. Incan. Laguna ku dangdut urang mah heuh budak kora dangdut ae. Seniman naon-naon oge alus. Pasti halus. Dangdut teh. Heeh. Reog teh ada caluk teh Heeh. caipong teh dekung teh. Dekung. Dangdut teh. Heeh. Kabeh ge alus. Alus. Tapi aya nu goreng. Naon? Beungeut sia. Kabatur ka jejoleh turu. Da anu kitu tah beungeut jiga keresek oge. Loh, Bah. Si Buak jemput ka Abah beungeut siga keresek cenah.
Wah, ini saya dipakai wadah karesek mah. Oh, wadah dengan unga subuh di alungkeun ka pohon geuningan. Heeh gitu mah. Ya taman jorok. Karena ini mah. Ngajajan. Oh, aya aya mah nu. Lagu dangdut ya. Siap. Joget. Joget, tapi kenakeun. Laguna Putri Panggung teh geuningan. Dia dikenakeun dia. Heeh. Satu. Nah, mana batu? Heeh, kajusan beureun. Guru. Oke, heula. Saya si putri sinden panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Panggung ke panggung saya sering bergoyang, suka dan duka terkadang saya rasakan. Nuka hiji abdi teh si amang bueut, nuka dua ieu teh si amang uci, nuka tilu itu teh si amang baron. Saya si putri sinden panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Nuka hiji abdi teh si amang bueut, nuka dua ieu teh si amang uci, nuka tilu itu teh si amang baron. Saya si putri sinden panggung. Naon deui weuk? Ngadat di wae. Ari ngenakeun teh kontrol. Tingali babaturan tadiakeun kabeh. Kenakeun teh kabeh. Ai teh po ai saya si putri. Ai teh jalu. Jalu lalaki, Bos. Manya si Putri Mirayen itu. Tingali atuh putri teh. Ada baron. Kurang? Heeh. Kenapa sih benar? Perkenakeun? Cici sibuk di balik. Heeh. Bukan mana benar. Ya udah bae. Jelema teu balik mah katingali di lu bentuk ge, Bah. Nah, Tingali ieu uji bentuk. tergantung bentuk. Heeh. Can itu tubuh begang. Mata bolotot, peot deui. Nah, iya juga topeng. Heeh, komo eta mah. Sok geus kurang, Bah. Aku naon? Laguna dangdut sarua. Sarua dangdut wae. Sok, dangdut Yalah, Abah tadi ngenakeun teh hayang ngaran asli nu palsu. asli. Asli. Heeh. Heuh menang pamere indung Bapak. Oh, Heuh eta oh bisi pan aya samaran ngaran teh. Siap. Ayam jago jangan diadu. Kalau diadu jenggernya merah. Ayam jago jangan diadu. Kalau diadu jenggernya merah. Baju hijau jangan diganggu. Kalau diganggu yang punya marah. Baju hijau jangan diganggu. Kalau diganggu yang punya marah. Nuka hiji abdi mang baron, nuka dua iya mang uci, nuka tilu eta mang bueut, nuka opat itu nu gelo. Cok, tah kitu uci, bejakeun ngaran nu sajelasna. Ieu mah meuni arares yang karunya aki-aki teh. Salah tak karunya. tahu babaturan asli. Hayang nyahoon ngaranna ka penonton Oh, bejakeun. bejakeun. Lain. Celina sigana lo bawa jenggan. Ade teh. Heeh. Lain ieu mah. Oh, tadi. Siga nu heueuh. Ai katabrak mobil modan. Ka dieu. Nyari cari. Astagfirullahaladzim. Naon? Eta ojeng Grab nih matek di Celina. Lu bisa ka Pangkalan. Itu normal, sudah mana mah Celina. Naon? Barengan wae jeung manehna normal. Ah, normal coba rek di tes Celina. Ada. Bandung, Jakarta. Ya rek normal kumaha? Nya Bandung ya Jakarta belegu. Udah, heeh. Anu ya Bandung kan dia ke Bandung ngaco. Jadi beda atuh teh. Tah nu normal mah nu kieu. Udah saya nu ngomong teh. Yen mana nu teu normal?
Nah, Geus teh si Uci ku Abah sok hayang nyaho. Sok tes naon? Purwakarta. Purwakarta, pasti Purwakarta belah deui. Nya. Oh bener. Heeh, urang mah Ay, normal. ngomong-ngomong acan. Siapa? Ya. Purwakarta anger ya ge. Tuh. Tapi depan Abah ngadenge urang ngenalkeun tadi naon? Ayo dia. Meni Urang ato. ngabejakeun ngaran Abah saha tadi? Ngadenge teu Abah jadi urang nyaho. Tadi nengakeun. Heeh. Nu gelo. Atuh make ato disebut nu gelo. Ato. Daripada modal. Heuda anger embung disebut nu gelo atuh adik. Sia teh kebagian. Lain masalah ku teu kabagean. Nah, ieu. Naon ngeunana di gelo atuh make jadi ato. Mending jadi jelema gelo, mending jadi jelema cager. Ayo. Jelema cager siapa bener. Mata peot oge nipu sih. Kumaha ketubah beli jadi Naon gitu. Nipu jelema cager mah. Oh, ribu kumaha. Ribu kumaha maksudna? Kudu mani. Ya heueuh kudu. Nya kesehatan. Kudu usaha. Heueuh komo. Kudu buka pamajikan. Kudu. Heeh. Kudu ngaboda kawinan. Heeh. Tah jelema cager. Kudu dek kacai. Kudu. Kudu dek salat. Bener komo. Tah jelema cager. Bukan jadi nipu. Coba jelema gelo bebas. Ah, Bebas kumaha. Heuda emang bebas nu gelo Rek mah. mani rek itu. Wah. Aing. Gelo. Buka Oh. pamajikan rek itu. Kumaha aing. Bah, Itu nang bener euy. nu gelo ge aya ripuna, Bah. Aya. Naon? Kumaha nu gelo ge hayang barang hakan beri beuteung, sok kumaha nu gelo barang hakana. Oon. Nah, oh. Numpang we di jalan. Heuh. Masih aing dagang bala-bala nyokot. Ya naon dah atuh? Mayunya tukang dagang eta ngadat ka nu gelo. Heeh. Moal. Apa nu gelo? Tapi angger embung sebut nu gelo naon ngeunana gelo. Radak teh. Ulah kemana sarap. Ya. Cek urang nu gelo mah kitu geunah. Heuh genah naonana. Heuh gelo teh geunah ari gelo teh aya dua aya singkatanana aya harti. Di mana aya gelo singkatan? Di dituna oge gelo mah. Gelo. Ari gena, Genyer. ailona. Lote. Jadi Lote genyer. Ya. Genah kan? ya Ayo, gona ayo, eta ayo. mah. Abah teh geus kolot nya ku urang diperhatikeun teh. Cik atuh hirup teh ulah kos nu edan teuing. Ah, eta teh singkatan. Ah, Oh, edan mah wes Di singkatan. boloho. Abah boloho mah. Edan. Naon edan? Ari ena. Heuh enak. Entong Edan. dansa. Jadi Entong dansa. Tapi dah. bah, ulah kamarina. kali kolot teh. Ulah kamalian di harapan umum. Komodo babarudak nyontohan teh bener. Ulah ngerakeun atuh. Nah, ngerakeun teh singkatan. Hei, Oh, awas ya singkatan eueuh enak. naon kira pus kata lu? Ngerakeun. Aing ge Ngenong ayeuna rana ayeun geuna. jadi Ngenong di rana geuna. nyatu heueuh ngawadang ongko beleguk. Kurang oge geuna. Bukan selain kadinya maksudna. Kahayangna. Sukses lah kenalkeun mah. Sukses. Heuh abah nu pika gelo kenalkeun sukses teh. Sukses. Heuh bener. Eta nu hade mah. Tah, Urang mah diampun. tah bae nama kenalkeun geus nya. Tah eta mah urang hiburan. Sok. Tah saha nu rek ngalagu ya, dia lah. Uci rek ngalagu. Arek atuh. Di dieu. Sok. Lah. Ulang hayang lagu dungdatnya. Ya. Sing balik ngomongna. Dungdat. Lain dungdat dangdut. Emang geus ganti gitu. Di baheula ge eta dangdut. Sok atuh urang nyanyi dangdutnya. Tah eta. Urang nu nyanyi, mane joget, Baron joget, Abah jenggot. Sok. Sok, siap. Ini balik ya. Naon deui naon? Uci rek nyanyi. Heeh. Joget. Joget, Bah, joget, Bah. Joget. Salah siap. Siapa? Sok ah. Laguna tembok derita. Oh, laguna. Aduh, tuh bisa joget acan maneh mah. Oh, bebas. Bebas. Oh. Pak Hakim dan Pak. Tuh bener aturan.
bener. Singgenah. Joget mah bebas, Pak. Gerak tarik kumaha we teh. Nah, jadi goreng. Goreng bejaan bah bejaan. Anu halus kumaha Mata joget. tadi tempokeun. Heeh. Silat. Heeh. Silatnya segala kuda-kuda bisa joget oke pun bener. Oh, joget mah nya joget. Gerakan bebas. Si eta mah. Ye, joget sok. Sok pantai lah. Nyantai. Sok Bapak ini, bapak ini. Bapak buku. Ayo mah. Sok. Joget, cara-cara joget. Cara-cara joget. Ma, Apa? Tegap pula tegap. Iya. Nah, joget padanya. heeh. Iya, hati-hati. Oh. Kakinya diimpang. Nah, joget. Nah. Yang dia tak. Geser. Dia nu padu. Hah? Sok. Kurang muka, kurang muka. Nah. Namun dia pindah itu tong nutupkeun. Heeh, henteu. Lain berarti. Cicing. Kurang-kurang itu. Iya. Dia ngajedog ieu. Nah. 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 Itu kan bisa. Nah. Itu nutupkeun ieu. Iya. Nah, Si eta nileles kitu adian mana namanya? Talibuk gini kan. Nah, iya tuh just teh. Naon? Oh, kok ngabejaan joget tuh halus gitu aja Heeh. kan. Nek kusrukeun. Bebas joget mah bener dah. Sok, joget bener bebas lah. Siap? Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan, tidur di minta. Hehehe. Eta mana kurang? Wol. Nah, cek urang ge. Kunaon sih? Ieu mah dina calung lain na dangdut. ya joget. Ada itu. Heeh. Ada ieu. Tembok ka dieu. Wow. Iya ya Ci, ya urang teh joget, Bang. Heeh. Si Abah yang hareup ka urang ngolotot, amak urang dipolototan. Gotong malotot. Da urang teh budak oram ya dipolototan ku kolot Aing sieun. teh joget teh kudu peureum. Oh, manya Oh, dibangun ke tahu kita salah di. Mereka muntah teh usah saha. Geus eta mah kieu. Kudu bareng kieu ya. Contohan. Sok. Ngajajan kieu. Kenangna kieu. Mitna ka dieu. Takting dengdang, takting dengdang. Ya. Ah, amun kitu moal pas ya. Sok siap. Apa mana heula? Ka dieu heula. Kabeh bareng. Heeh. Siap. Mana ka dieu heula? Heeh. Ada ieu kayak ieu pangana. Apiceun we eta mah hiji kagok. Jamilu atuh. Heeh. Siap. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan. Saya sudah tidak tahan, tiap malam kedinginan, tidur di ubin tak berpikat. Nyamuknya ngan para wae. Kunaon? Kita tadi diatur nak. Aya joget itu kira aing ngelok. Kumaha maksudnya? Di kumaha. Heuh da teu apa urang mah. Kita joget teh ka ditu. Heeh. Ka dieu gitu. Nah, tuh si itu teh ka dieu. Iraha. Iya. Naon ieu teh naon? Heeh. Itu. Ka dieu gitu. Nah, Urang mana? Hah? Dut, boga penyakit eungap teh, Bo. Jojo kolodok eta saha? Nyaho. Jadi ah, mana ngeptar geus hiburan? Kari urang ah. Oh, yang hiburan. Watir anjing bawa ke rumah sakit. Tadi teh yang hiburan. Oh, aing teh ngadagoan dina aing biji teh. Apaan can bola menyana oke. Heeh. Abu bulak. Ya lamun geus menyandi beuleum kakara biji. Mana mah apa nyanyi wungkul. Heeh. Joget. Heeh. Urang mah rek adoya tukang kendang. Adoja. Dikit Geus teu di doja tuang kenang mah. Heeh. Oh, bana ieu mah tukang kendangna bodoh bisa. Aduh, coba sok kumaha. Mundur. Kalau tolong tuh gua ka eta pisan. Oh, ya. Kacetan ketik teh gerak. Coba ya tukang kendang. Ulah nyengir wae deui.
Kumaha sok tes teh aingnya batuk. ngetes teh kumaha. Coba ya dengekeun. Bang bak tulak bantingkeun. Mundur. Maju. Maju. Bating bekuk. Eta bisa Lain coba. Coba ayeuna. Dihimbingan. Teu bener awas. Ya, cekak. bangpak tulak bating. Oh jadi ngetes kena terek ngibing. Oh, so. Maju. Bayar heula sia. Bayar ngaco. Eta sabelekuk ge aya hargaan. Aya kene teu. Lah. Kolok. Bener. Bener. Halus. Dong, sama kena. Tok yang deui. Ayang. Coba. Tadi seberapa lekuk? Dua. Minta 5 lekuk coba. Bayar heula mi ge. Gampang. Aya Pak Iwan. Wes lain gampang tong sok ka Pak Iwan. Buku naon oge bayar Sok heula. nambelkeun. Kahayang we gede. Gunung mana? Mundur. Maju. 2, 3, 4, 5, 7 tah ya. Hayang deui. Ayang. Bayar. Gampang. Nah, make sing gampang. Sok we, tung heula. Nah, gitu. Geus 7. Dibayar. Bage. Kita tuh kenang teh ngenangan calo udah ngenangan belakuk lain. Kata kudu bayar. Oh, dibayar kurang. Oh, mana? Hangke heula sakalian. Sekarang kita tinggal. Ya, setruk ka dituna. Wah, bener. Mau jadi gitu lah. Syukur aja. Ini ayam kuat kain teh. Coba mendap deh. Bayar heula. Bayar marupana ieu. Aya duitan itu. Deuh. Enak sampai 15 lekuk. ulu. 15. Aya pangitungkeun kusaha pangitungkeun anu bener. Oh, hidung lo. Iya, Mas ya. Abah we kolot. Bisa gitu. Tah. Nah, sia. Ayo. Udah ngurihit ka dunungan kene. Bon. Kop keur maneh. Iya, hariungnya. Sabe lekuk 1000. Ayeuna geus 15 sabaraha? Ayeuna minta 15 lekuk. 15 belakuk ayeuna. Jadi, 15 yang 7 tadi. wah, 22. 22. Saya mah laksanakeun we heula. Oh, sekarang sana dulu lah. Bayar. Gampang. Ye kela gampang. Maksudnya biar Pak Iwan teh naon ngomong teh naon ngomong teh. Kewe, bener beakeun. Coba ka mana mah aya ieu na sih bener. Kayak kurang kayak ngerti. Awas sih, Siap. katabrak. Mundur. Jaipong. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Ayunan naon ya? Ayeuna kilangan. Geus 22. Ah, Kagok lah geus 28 ayeuna. Supaya pas duit. kayak kita pas. Jadi temulangan meureun. Ulangan deui ka Pak Iwan. 28 deui. Siap.
Nah, sok. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Hiji, dua, tilu, opat, lima, enam, tujuh, delapan, delapan, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 14, 13, 12, 14, 15, 16, 17. Oh ampun. Hitung kos gitu patut. Tah. Ini sihang. Oh. Naon ya pamuntangan. Iya. Tihang, nyepeng tihang. Oh. 1000. Pihaknya supaya jadi tilu akan-akan. Iya masalah duit itu aing. Siksa. Mentah enak ka tukang kendang atuh. Tuang kenang bejaan. Sok. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Si dua, tilu, opat, lima, delapan, sama, Amit-amit deh. belas, 12, harga 12. Loba keneh. Terus tilu, opat, lima, enam, tujuh, delapan, 11, harga 11, Pak. Pindah ka tiang mik. Balana. Kata duit anu tadi nu 50. Oh, nu 50. Kumaha tadi tuh kumaha tuh? Bisa ditanya. Kumanya tadi teh. Pak Iwan kumaha? Ya dia teh kumaha sih? So eta duit di saha? Heeh. Nah, iya, ada kena yakin ya. Kita cek Pak Iwan teh. So, eta duit Berusaha. usaha. Nah, cek si Pak Iwan. Terus cek besok ya, nelayan. Kop jang maneh. Oh, ke mana? Cek Pak Iwan. Aduh, Naon, Bah? naon. Naon gitu, naon gitu. Iya dong, iya. Duit kumaha cenah? Jadi Pak Iwan. Si Pak Iwan. Cek Pak Iwan. Kumaha cenah? Ya, so, duit, iya, bermaneh. Oh, jangan nuhun atuh Pak Iwan. Sami-sami. Pak Iwan. Naon atuh kali itu balik ah. Itu kan itu. Eta bieu duitnya kumaha? Itu Pak Iwan. Heeh. Pak Iwan teh kieu. So, ieu duit nah. Cak ieu manfaatkeun maneh cenah. Da ieu bisnis maneh. Siapa mau nang duit, Ron? Euy. Ron, ka dieu lah. Kada sakedeung. Ka dieu lah sakedeung. Ka dieu lah. Ka dieu. Si Uci tadi Pak Iwan ke si Doclo. Iya iya cenah ieu. Clo, ieu duit 50. Terus mangpaatkeun kop keur maneh. Jadi simpul Sakit tuh. menang duit meureun. Eta, Asia teh bisa eta duit di Pak Yus. Pak Yus. Pak Yus. Cuma cek Pak Yus tadi. Oh, iya mah geus ye. Lain lagi dia sih benar. Kumaha tadi ngomongna. Pak Yus, kumaha Pak Yus ngomongna. Pak Yus ngomongna kumaha. Cok, Cok. ieu duit keur maneh. Maneh. Can. Ya, Sing jelas, Clo, nu jelas. kadenge kurang mah, cok ieu duit. Ya.
keur meuli balaku pasaribu taya duit 100 balakukeun tapi kudu kana tihak lamun dilihat teh tamat urang bisa ayeuna da bieu teh tamat balakukna balakukna da tihang encan aing kudu ngolotot cek aing can aing ge bisa ta lain minum cerak kieu kan nanas nih tadi itu kumaha baik geus saya tamat kudu ngawakeun nah Geus teh tamat kan tadi belakangna. Pak Iwan teh kumaha ye aing mah Bang dia teh ngomong ke Pak Ocok itu. mana duitna Iya maksudnya teh. kumaha Dia teh Pak Iwan teh ngomong teh kumaha? Dia teh. Cok, Oh, iya duit sing manfaat. ieu keur Mang Uci. Iya, hek duit keur maneh. mana tuh itu mana Mana poho nyimpen ada? duitna tadi teh kumaha cek sae deh ye tadi kumaha cek Pak Iwan Cok, ya duit. Germani. nuhun Eta iya deh kan maneh dia Terame pisan. Ngalagu bisa ngalagu teu? Bisa ngalagu. Ah, biji kata bisa leungit duit 50. Gara-gara naon disebutkeun kop keur maneh tapi disebutkeun ku urang teh jadi selain terhati teh kop keur maneh teh tak keur. Nah, Pak. Nah, Tapi dia anu sanesna naroskeun ari ieu saha ieu saha apa nyebut menurut naon tadi nyebutna heuh Lain Ocok. tapi dia Pak ieu cek abdina. ada ya. Kang Pak ada yang jadi. Tah ieu mah beda ieu mah. Beten kumaha Pak Iwan? Ieu duit di bapaknya. Mohon. Tah ieu teh omatan basi boga hutang ieu. Mohon. Guru rokok naonnya. Mohon. Bedakeun kieu kata teh. Ieu teh keur mayar hutang. Gitu. cek Ya. abdi. Heeh, itu mayar hutang. Ya. Mohon. Ingat keur mayar Keur mayar hutang. Tah, gitu nya bikin sok tah. Tapi Pak Bu Abdi, mudah-mudahan dia atur manfaat sareng barokah. Kita nanyakeun Pak Iwan ya Pak Iwan kumaha cek Pak Iwan dia Pak Iwan teh. Mang Docro, ieu duit di bapak cenah. Ieu duit teh keur mayar hutang. nuhun ya Pak Iwan teh gede hutangna karek 50 sampai dia ngatur nuhun urang masih kena ingat Pak Iwan ka urang Pak. Kumaha bi eta ti Pak Iwan keur docro teh duit teh? Pak Iwan teh kieu Heeh. Pak Iwan eta Cro. apa cro Heeh. ieu duit cenah cro keur mayar hutang Heeh. terus nah mana ya Pak ya Duitna urang mana? duit Pak ieu mana hutang teh ka Pak Iwan Henteu urang. Belakuk mana mah tuh? Aya suka direkos tadi menang duit urang. oi Belon. oi Marugna rek disambat pun. Ya, ayeuna mah kieu, Mang Uci, Kumaha. Mang Odoy. Baron, Heeh. jeung Guru. Abdi cek ieu Pak, ieu abdi. Kumaha cek abdi? Apa tadi cek Bapak? Tah ieu duit di Bapak. Duit di Bapak. Bila mana duit teh? Keur pakai bayar hutang. Makan tadi wae teu cerdas deui wae nangkepna. Ya. Belakuk pan keur mayar hutang. Tah. Padahal jawabna nya bapak tukang ka abdi. Kan bapak kata saha deui, Pak. Jain mak kieu Pak supados Tah enak kewe laki ya namanya. Kewe kursi Pak. Ya. Enak ya cai ieu. Mohon, Panungtungan mohon. ieu mah omat kade ucapan teh ieu pokona mah ieu moal dibikeun ka sasaha keur uing. Ya. Moal bikin kata saya mak kedui. Dah. Dah. Nah, Naon ieu
mana? Nah eta Cahaya. kopi lain. Lain air putih. Maksudnya kumahakeun. Bisa eta. Pak Iwan. Kumaha cenah? Hah? Naon anak? Eta kumahakeun. Iya mah mau dibitun ka sasaha. Kumaha kurang gitu. Hah? Erek minum kuing. Oh. Tapi bae da teh hayang. Ya, Sok si wareg ya. beakeun. Hari ini kia orang tengah agak-agak. Ya heuh. Beda pati Pak Iwan. Keur saha cenah? Dia teh ti bapak. Heeh, kumaha ngomongna? Dia teh kamu nanyakeun aya nu nanyakeun. Eta naon cai? Heuh. Keur urang teu lain mah khusus beruwi. Heuh sok anu beakeun. Bagus. Kumahakeun. Sok. Deh ulah ieu mah keur uwi. Sautik atuh, Cok. Sautik we. Beh, temu anang ieu mah khusus beruwi. Heuh sok beakeun atuh beakeun. Paya keneh pacaina Pak. Ya aing mah atos. Budak teh bakal. Ayo aing mah. Nukeran. Nyanyi atuh. Cai teh uwi. Oh, eta mah di situ. Sok. Kumaha? Payus, Kumaha ngomongna bieu Pak Yus teh? payus dia. Heeh. Dia mah moal dipikeun ka sasaha. Heeh. Keur uwi. Heuh sok. Urang menta ge moal dibere. Moal Kumaha? keur uwi. Heuh sok. Sautik atuh, Cok. Cok, sautik. Keur uwi. Yeh. Korek ih. Dia angkat dia bak buka aing. Ayang atuh. Komenta, dia mah keur uwi. Ah, Ayo nama orang salam deui. naon? Silat. Oh, aya. Oh aya pencak silat deui? Aya. Oh. Dan. Ti ya. Siap. Aya Di paguruan mana ayeuna? di paguruan SD Anggar sinar. Sinar. Kan- Oh, Sinar. Kencana Mekar. Terapi-api. Tanyakeun apa dah itu di kecerek. Di mana ieu teh? Di mana tidak mau cip paguruan? Ah, pokoknya mah ieu pakai uwi gue. Sok tapi dia.